panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa da ilahana pada ngagonjak ku sarea dina poe ayeuna manehna keur bahagia tetap we geget pisan dunia asa nuduaan dina penting ayeuna manehna keur bahagia tetap we geget pisan dunia asa nuduaan panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa da ilahana pada ngagonjak ku sarea panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa da ilahana pada ngagonjak ku sarea dina poe ayeuna manehna keur bahagia tetap we geget pisan dunia asa nuduaan dina penting ayeuna manehna keur bahagia tetap we geget pisan dunia asa nuduaan panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa da ilahana pada ngagonjak ku sarea dina poe ayeuna manehna keur bahagia tetap we geget pisan dunia asa nuduaan dina penting ayeuna manehna keur bahagia tetap we geget pisan dunia asa nuduaan Sadayana utami Bapak Sohibul Hajat sakulawargi anu kusim kuring dipihormat kami Bapak Ibu sadayana khusus anu aya di sekitar lingkungan Bapak Sohibul Hajat di Payun ngahaturkeun nuhun ka sadayana oge pangapunten wireh dina wengi anu ayeuna sim kuring panginten sapara kanca ngiring naon ari kitu teh nya yang ngiring ngahibur lah dina wengi anu ayeuna mudah-mudahan panganten sunat
sing dienggalkeun damang oge dicatatkeun murah kali anu sore. Bapak kali ibu Bapak Sohibul Hajat saha kulawargi yang ditinggali ku abdi tadi itu asana urang Mekarsari hungkul di dieu teh itunya kaleresannya mudah-mudahan we ngaturkeun wilujeng wengi ka sadayana di aya hiji kawi anu parakos di kapayunkeun tadinya aya panganten anyar gitu di salah sawiosna personil pangintennya Kang Oleng ulang-ulang we atuh da urang jadi era putut gitu lain dayana usum online jika nama kudu pertama teh online siga nama gitu nyarita geura laguna lagu online siga nama aya nama usum online lamanya teh kieu ai batur make baju hideung ai teh di salinan cenah ai cekek ai tadi cicing di mana cenah ai cicing di nu hajat ya ka nu hajat wah ka urang cekek teh gitu tah gitu mata ngawulang we ieu teh gitu beda di batur aneh so untuk itu tuh ini saya nama dan tadi hayangku da baheula terkenal teh aya grup Oleng cenah gitunya luka Oleng Jalmina gitu luka Oleng Sirahna gitu bisa kene nggak bisa kene ngalagu tuh itu cing sok cobaan oh siriknya kan isu nyerinya tadi teh dipangawakeun pemusikan eta tadi poho cenah tinggalkeun di warung keur meuli jarum coklat teh nya sok ayeuna hiji kawi balik usaha di tahun genana aya online cenah ge ayeuna mah apal baru sagala payu ayeuna mah gitu tah gitu nya siga ieu mudah-mudahan we kawas batur saat apal tina kikieuan ge jadi ka Indosiar ka Trans TV tah gitu insyaallah nya YouTube-na ieu ge parantos berjalan mudah-mudahan gitu nya kamu ka payun aya langkung ka majengan Bapak Ibu haturan sakali deui wilujeng wengi aya online ieu ti Kang Yayan naon eta teh nah eta online ieu teh dari mendung kitu nama mudah-mudahan Yulin Masti Jayasari mah malah tekang nyiptakeun lagu sagala aya online oge kan diciptakeun ku nyalira nya cing sok kang nyanyikeun da urang dieu macan terangeun da apal lagi sok di sound pos sok mangga kabeh jalanan dari buku babatuan mayat jahat jauh mempayahkan alam indah Alika datang tadinya disangka disangka bakal manggis sampai tulang sadar adu panjang gawir nulung kawin sampai jumpa gulung kewang naik gunung turun gunung ngan ukur neangan konten ngaladangan daratan yutokan pagesen dileweng gunung kendogaan kuring mangi kumpai tulang dileweng kuring mangi kumpai buntut peri dileweng gunung parang didinya mah kekepangan ayo joget deh mikir kawin nuduk kawin bukan juga
tingkah suka kuring mangi jenggot kusa dileweng gunung kasih kuring mangi kumpai buntut teri dileweng gunung parang itu nyaman berkembang dileweng tingkah suka kuring mangi jenggot kusa dileweng gunung kasih kuring mangi kumpai buntut teri dileweng gunung parang itu nyaman berkembang